Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajangkrik di kebon Mang Yaya anu ngajawabna tarik didoakeun asup ka surga. Siap tarik deh, siap biar hangat. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Itu namanya teh desa naon? Subah. Oh, Gunung Tandala. Sukasari mana? Kampung. Oh, di kampung gitu ya. Alhamdulillah, paingan tirisnya. Oh, alhamdulillah. Kampungnya di kotanya. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaquna fawzan 'azima. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tukang bari nyerane terus dulu ibu ceng hari ini karena nggak gulutuk mukul itu anu ku pribados dipika hormat para sepuh anu samirawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para kiai anu jadi penguat ieu negeri, para ulama anu jadi penguat ieu negara, Bapak DKM anu terhormat anu mudah-mudahan ku Allah dipanjangkeun yuswana. Teu hilap oge Bapak RT kali Bapak RW anu kadang kala hese sare gara-gara mikiran BLT. Aya nu kitu aya. Ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu. Amin atuh ce. Teu maroloh keneh teh. Aya. Ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu. Bapak-bapak nu ku Allah dipika cinta. Jajaka wano jadi ya desa dia kampung Sukasari, mudah-mudahan sok sareuri, mudah-mudahan tara gampang iri, mudah-mudahan sadayana lebet ka surgana Allah subhanahu, hartana berlimpah, tur barokah, putra putrina soleh tur solehah,
ya Rabbal anu boga hutang atuh cing lunas. Mudah-mudahan lunas. Aya doana ieu hutang supaya lunas. Hoyong doana hoyong. Coba cing tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Cing tarik atuh. Allahumma. Inni maksakeun mayar hutang. Mun teu dipaksa moal bayar. Beres, Bu. Sing lalunas sametanana amin. Barokah yuswana amin. Calikna di dieu tempat mudah-mudahan dipasihan ku Allah pahala nu berlimpah. Oke, ka Sohibul Son anu luar biasa mantap. Weh, Sohibul Son. Sok kalangkung Sohibul Son teh. Ganteng gagah luar biasa. Tos ngopi ya, Ceng? Oh, tara ngopi. Hayong iya cenah nasi goreng. Nah, sip, mantap. Oke, pangarsa MC Masya Allah tunun. Duh, kumawanteun hapunten. Oke, kesepuhan sadaya pokona manu ieu tempat mugia cing barokah khususon doakeun para ulama, mugia sehat sareng istiqomah dina ngabina ngadidik urang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Atuh sadayana nu nuju teu damang mudah-mudahan cing sarehat. Ayeuna teh sabab seueur anu gering pikiran, gering hate jeung gering fisik, gering pesa. Sabab sehat teh kudu tilu. Hiji sehat fisik, dua sehat pesak, tilu sehat fase. Hiji sehat naon Pak? Fisikna sehat alhamdulillah. Jag wal waringkas budak gidig kaditu kadieu sehat alhamdulillah. Coba enak gering teh macam-macam, aya migrain, lumpangan di kaki. Migrain. Asam aurat. Kan aurat tina tuur. Jadi aurat. Aya naon deui? Gering teh lambung, mah jeung sajabahna. Sehat fisik, aya jalma anu fisikna sehat, pesakna henteu sehat, lieur henteu? Fisikna sehat, kaditu kadieu budak gidig, oh jag wal waringkas momotoran, batur ngaji ieu mah momotoran. Hayu aja ngaji, rek momotoran. Ka mana? Ka moal. Bari moal teh di sawah, sing horeng rek ngorek. Malah ini moal tuh. Betul. Hiji fisikna sehat, pesakna henteu sehat, lieur henteu? Lieur. Nu kadua, nu lieur oke, pesakna mah sehat, bro di juru, bro di panto ngalayah di tengah imah naon tah? Susu. Duit atuh cu. Duit teh doang. Taingan bajuna ge bawa teh sigana tadi sisi. Tapi fisikna geringnya kawas tadi gering sama cam naon geringna teh da ayeuna mah orang kampung na geringna teh rorombeheun sisidueun teh eureun-eureun sesekeleun turuhiseun naon deui bisuleun dina bujur paingan tadi gutak kita kikieuan diukna teh kekeongeun ya Allah naon deui Pak jeung sajabana nu eun-eunan we pokona mah sehat pesakna fisikna henteu sehat lieur mus ka dokter deui ka dokter lieur makana orang kudu sehat fisik sehat pesak nu katilu nu bahaya nyaeta jalma nu fisikna sehat pesakna sehat imahna bertingkat mobilna mengkilat istrina empit 4 hiji oge hese kecuali mun di derek anu hayang ya Allah ya kan fisik sehat pesak sehat bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah tapi pasukna henteu sehat naon pasuk teh cok nu tengah tak yo hate main si eta hat ih kemana wae pikiranna ih hat
ia pasek orang iman tempat cicingna iman maka orang tiluanana kudu sehat tapi nu paling utama pasekna kudu alhamdulillah maka orang ngariung di dia dina raraga nyahatkeun pasek urang keun bae fisik ente sehat keun wae pesak geringnya loket gogolepakan gitu nya keun wae token jejeritan keun bayar beli lain keun wae parem atuh tapi pasek urang naon pasek kolbun hate tea maka Indonesia merdeka artina awas ieu merah putih merah darahku putih tulangku hitam kopiahku aya ieu nanti kujang nya teu hari deung teh kajero-jerona hideung ieu pasti teuing naonna pokona mah jerona we siap insya alhamdulillah fisik pesak pasek kumaha cara nyakeun pasuk ngaji naon cenah sholawatan naon cenah kempel di dia dina raraga nyihatkeun pasek urang yo sami-sami subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sekali deui subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu Akbar wa la hawla wa la illa billahil tereng teng dongdang maju gitu pasukna iman ka Allah yakin Rabbuna Allah urang iman ka Allah eueuh cangcaya eueuh gelisah dina hate ulah galau ulah naon galau katingali da eceun nu galau mah tiungna ge nyengsol itu dibenarkeun kanyahoanan tuh tinggal di garot cing atuh ulah galau wae garut teh buanglah mantan pada tempatnya sampah tong bari amek atuh puji anu jadi mimiti yang ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati Allah anu maha suci Allah anu nyiptakeun langit jeung bumi Allah anu nyiptakeun lalaki jeung oge Allah anu nyiptakeun aki-aki jeung nini aya nini maijah aya cenok cemimin cetuti tati tita teti aya kabeh cek bututi kabutati manggil buta ka dieu eta buta cek butati kabututi naon butut mata ngaran ulah disingkat-singkat enak ngaran ieu modern zaman modern boga budak ngaran oge dina HP Siti Samsungiyah Xiaomi Alvivo iya sorry Oppo mah teu asup sorry komo Apple sapotong teh nya Apple sapotong nama yang indah tina Al-Qur'an Ustaz putra abdi tina Al-Qur'an ngaranna naon cok syaitonir rajim Allah Gusti cing bener teu ngaran budak teh tina Al-Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin anak pertama di ngaranan Amin Ar-Rahmanir Rahim anak kedua katilu Rahman Rahim panggilan Mang Oman jeung Mang Ohim aya oh aya punten Mang Oman aduh mau bisa balik segala dan Mang Oman cing sehat yang sok adan Mang Oman teh nya bari ompong Allahu Akbar Allahu Akbar Maliki yaumiddin 45 Malik jeung Udin kan Malik yaumiddin Malik jeung tuh can araya can ngarampi eta nu limaan eueuh panggil kana speaker panggil di masjid
Al-Fatihah. Jol taruh jol tina alfa maka nami anu sae sabab naon di akhirat orang dipanggil ku ngaran-ngaran orang. Betul apa tidak? Tuh maka orang bersyukur ke Allah. Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi lalaki jeung is aki-aki oge nini masa komo tiungna warna-warni mini sigan yang Lesti ngan itu Lesti Kejora ieu Lesti Kejedot punten ya Allah karim puja anu jadi pembuka acara urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla Allah anu maha perkasa Allah anu nyiptakeun alam semesta Allah anu nyiptakeun surga kalih neraka surga kanggo jalmi anu bertakwa neraka kanggo jalmi anu tukang coba cap coba nyebakan naon oh yang dia tukang coba cap tunjak ton tujah tek tujang taj tujak rot saya tarik tadi liang on orai Allah anu nyiptakan surga kali neraka hayang ka surga hayang insya alhamdulillah maka kudu rajin ngaji lain HP wa simpanlah HP pada tempatnya asal buka HP apa buka Al-Quran ambil hadiah buka HP apa buka Al-Quran saking cinta kana HP udang sarege nu pertama dibuka naon mata banyak kieunya ih paingan teu maju-maju ih kitu hideung we baju nate jerona ge hideung nu pertama dibuka naon ceu mata kakak rek tos mata astagfirullah HP deui simut atuh naon aing geus zaman akhir zaman itulah Indonesia teneng deng dong itu moal maka puja ka Allah subhanahu wa ta'ala ulah kendat-kendat mapat dina lisan kalimat tasbih tahlil tahmid sumarambah kana dada nyoy kana hate tenang dina kahirupan orang insya maka kumargi kitu Pak syukur terhatur ka Allah nu maha ghafur nikmat anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur nikmati Allah selalu terkucur ka tukang bajing ka tukang bub ka tukang gulungken tukang kas oke tukang nepak bud astagfirullah tong kitu katingali mata gendut ke tukang nepakan di jero mana ditabok nikmati Allah terkucur moal tiasa kurang diukur betul maka alhamdulillah ya Rabb hudang sare pertama gugah bobo anu diucapkan pertama doa naon nah cing berat buka bobo nu pertama dibuka doa kumaha doa hudang sare alhamdulillahilladzi bada FF wa PUBG ayo makan agen pertama nu diucapkeun hudang sare pun kalimat anu positif alhamdulillah eta isyarat kanggo urang bahwa urang ngalampahan kehidupan kudu positif bersyukur ke Allah subhanahu nikmati Allah luar biasa hebat betul apa tidak tiduhur sausap rambut tung dugi kahanap saibas tampal nikmati Allah alhamdulillah di tengah mengaringkuk siga kuuk lamun ditoel sok ngagurubuk naon tah tuur luhureun tuur aya naon ping luhureun ping aya naon pinggang sajajar jeung pinggang ya naon bujur nikmati Allah subhanahu naon nikmat masya Allah nikmati Allah hebat indah luar biasa dina hulu dina masaka aya naon anjang dina masaka aya naon rambut manjangan teu manjangan bulu irung mah teu manjangan bayangkeun ku neng bulu irung mun manjangan tadi keur nyanyi hadroh bulu irungna manjang oh nya betul tidak bulu mata eta teu manjangan nikmati Allah subhanahu ece bayangkeun lamun bulu mata manjangan keur masak ditalian heula ka luhur kuku manjangan tuh manjangan ari waos manjangan tuh bayangkeun lamun waos manjangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nikmati tapi Allah nyiptakan manusia henteu ngan saukur sakitu supaya manusia bersyukur ke Allah henteu song maka ku Allah diciptakan manusia dhaifa lemah naon cenah naon buktina lemah urang mah geuning kureungit hiji oge sok eleh bener anu sakur-sakur kaluar tina tubuh manusia gareuleuf tina mata kaluar naon ceu cileuh artina kecil-kecil eta kecil kok badag sakeureut kieu cemimin hudang sare cileuna badag sakieu wow lapar lamot ku tahu yang ku mau punten cemimin aya cemimin mana cemimin sore min punten cemimin sing sehat cemimin aduh ya Allah kadang aku lutut cemimin ya kadang pudunan sangiang wah bersyukur karena nikmat Allah tuh sakur-sakur anu kaluar tina tubuh manusia gareuleuf maka naon nu kurang bisa disombongkeun eueuh atuh kahandap tina mata aya irung naon nu kaluar tina irung lehoi lamun garing geuleuh teu sok dites lamun teu geuleuh dites coel kabaturkeun tes neng tes ulah tuh tinggal ulah dipraktekeun kalau dipraktekeun ih zorok pasti tuti ngaranna itu tina peti turun ke anak aya bibir keluar naon tina bibir hah zirong keluar naon ningali karoneng da ih taranya sok gigi geuleuh teh zirong ceu ieu mah naon ngan napakuran ciptaan Allah maka orang mau bisa sombong atau keluar tina diri orang ge gareuleulnya oh sombong ya Allah balik di Mekah meuli emas sarenceng coba bade ka mana bade ka Walung Mang Eda ini kieu tuh boga motorna merek Honda Beat eta johan-johan hah tulisanna kumaha atuh Honda Beat mulai teh ayeuna eta ngaranna Honda Beat gitu Honda naon eta bahasa Inggris masuk araneh nya bahasa Inggris eat jadi it tuh araneh lope jadi I love you, you love me, you and I pak lap I like you, you like me, you and I paliot liot ari benci bahasa Inggrisnya non hate, I hate you, you hate me, you and I pak hewat oh kawas kawin mengening sehari dua hari sabinggu dua minggu teh oh romantis silih uap ayangku geus 2 tahun masih liwalkeun dahar sorangan aya nu kitu cek aya nu kitu ih kawin mah saminggu 2 minggu ditahan rek keluar angin ge nah geus 3 tahun 4 tahun mah eta perang betul apa tidak teman wajarnya tapi ulah dihajakeun salah kira ka huap ocul langsung mangkaning geus jengkol syukur karena nikmat jangankan tinu lingliangan kieu tina pori-pori urang keluar kesang geuleuh teu kesang cok suami ibu geus olahraga wih ka bumi bobolokot ku kesang dicuci apa dipajang ieu mah baju salaki abi dipajang eta diseusuh-seusuh kesangan bau apa henteu lu kawas ayeuna barau da sok dikieukeun untuk Rexona gitu ya burket naon burket teh bulu ketek alhamdulillah nikmati Allah subhanahu wa ta'ala maka selain tidinya nu sok urang dipohokeun hiji nikmat nu urang sok dipohokeun naon nikmatna diutus baginda agung Kangjeng Nabi Muhammad Rasul anu mulia suri tauladan panglima anu bijaksana Rasul anu diutus ku Allah dipika cinta ku Allah maka sebagai umatna urang kudu mika cinta ka baginda Rasulullah Muhammad cinta henteu ka Rasul siap sholawatan siap kompak siap salatullah salamullah ala toha rasul
Salatullah salam ala yasin. Tarik, tarik. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salam ala yasin habib. Awewe zaman kiwari eta kudu hati-hati ku sabab loba lalaki anu hayang nyium fifi. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin. Lalaki zaman kiwari eta kudu loba pangarti ulah resep kana judi ulah poho kana ngaji. Salatullah Allah Allah Rasulillah. Salatullah salam ala yasin. Loba duit loba dulur eueuh duit kala labur. Lain dulur lain batur apan duit anu bener tuh. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin. Hiji deui gaya nama meni elit tapi kabatur meni pedit. Mayar hutang oge sulit ditagih kalah murilit tereng-teng dongdang ayan gitu. Wah, Gusti Agung hari ngentan we meni sungguh-sungguh hari ditagih kabur di ditu ieu mah di mana nganu di ditu keur kumpul di Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah dina wengi ieu urang kempel di dieu dina raraga mi eling ata nabi memperingati hut laintang hut 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 RI hutang-hutang hut nu kasabaraha ayeuna teh mana utang ieu an itu saya I love you ayeuna ge I love you cenah tuh 79 tos merdeka apa acan tos merdeka apa acan. Ih, jangan melupakan perjuangan para pahlawan. Indonesia merdeka berkat para pahlawan. Alhamdulillah. Tapi punten memang dina fisik orang merdeka, tapi kadangkala dina otak, dina hati, dina jiwa orang can merdek, can merdek. Tapi orang merdeka bu, pengawasan bisa di mana-mana, ngaji bisa di mana-mana, sholat masjid terbuka. Alhamdulillah. Berarti orang merdeka, tapi dituna orang merdeka teh sangkan orang bahagia bagja insya. Hayang bahagia alim, hayang bahagia alim. Utek tong walang tagat ini mimiti makhluk nu leutik. Naon tah makhluk nu pangleutik na cok. Tongo, sigana kagelen wae tongo aya teh. Kuman, naon deui? Cacing, sirum, amuba. Pokoknya makhluk nu leutik nepi ka makhluk nu pangbadagna. Naon tah makhluk pangbadagna? Gajah lain. Hah? Matahari lain. Aya makhluk nu pangbadagna teh debt collector. Nah, oh ditagih eta can ge aya geus cium bauna geus kabur. Ciun. Bener dong. Makhluk pangbadagna. Sakabeharana hayang bahagia, ece hayang bahagia, Pak RT hayang bahagia, pejabat hayang bahagia, presiden hayang bahagia, atau camat hayang bahagia, guru, bapak guru, ibu guru hayang bahagia, nepi kanu pengangguran pun hayang hirupna bahagia. Alhamdulillah.
doa nu panjatkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad, doa kebahagiaan dunia akhirat. Maka Indonesia merdeka supaya masyarakatna bagja lain salah stres. Ayeuna loba stresna loba bagjana. Hah? Stresna bagjana ieu katingali di paingan tadi. Ya Allah ya kari. Heeh, katingali. Sing atuh stres wae neng. Stres dina pikiran, betul? Sabab naon? Hatena can bagja can eling ka Allah Subhanahu. Yuk ucapkan la ilaha. Indonesia di tengahna aya wan teh one teh satu, berarti urang kudu bertauhid. Indonesia bisa bagja, Indonesia bisa juara, Indonesia bisa merdeka sabab aya one, number one, the only one, nu hiji tunggal nyaeta saha? Allah. Cing walar, langit diciptakan ku saha? Bumi diciptakan ku saha? Urang diciptakan ku saha? Duit diciptakan ku saha? Hutang diciptakan ku saha? Ku sorangan ku Allah ngajalakeun Allah. Allah mah kaya langit anu luar biasa hebat. Can pernah roboh ku Allah diatur. Manya urang karek aya masalah saeutik urang geus gelisah, geus stres, pancekeun hate urang ka Allah Subhanahu. Sakali deui la ilaha la mawjuda terus ma'buda illallah la ilaha la matluba illallah la ilaha la maqsuda la mawjuda illallah. Teu aya nu aya eueuh deui nu eueuh angin Allah anu maha aya mawjud, Allah nu hadir, Allah nu aya, berarti orang minta ka Allah Subhanahu. Ya Rabb, merdeka ku Allah diizinan atas berkah rahmat Allah Subhanahu. Perjuangan para pahlawan alhamdulillah. Maka ti dieu kudu aya pahlawan-pahlawan penerus perjuangan para pahlawan insya. Barudak siap jadi pahlawan, siap. Lain pahlawan kaberangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jang geus adan eta gerak ka masjid. Urang diapal eta adan lain komaat. Aya begitu aya. Banjur gitu deh. Siap salat, siap. Siap ke masjid, siap. Merdek ka Allah, iman ka Allah Subhanahu. La ilaha, hayang bagja, hayang bahagia. Sabab doa anu dipanjatkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kebahagiaan bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cemimen bari nurutan. Rabbana atina. Semangat. Oh, pasihan kamu abdi di dunia anu sae, keluarga anu sa, imah anu sa, motor anu had, mobil anu had. Batur geus beri Alphard bae urang mah Al-Fatihah we. Mu Alphard Pajero naon deui? Avanza kieu-kieuna. Motor naon deui merek? Ya naon deui? Anmek. Ayeuna merek macam-macam motor naon deui? Anmek. Honda ditumpakan sorana teh kieu. Bam Honda. Ganti isukna Yamaha. Di dieu mah lain Yamaha, Mahmud. Aya nu kitu aya. Ganti ku Kawasaki, aki. Can dibayar. Alhamdulillah. Rabbana ya Rabb, pasihkeun kamu abdi di dunia anu sae, di akhirat oge anu sae. Dunia anu sae tempat tinggal anu hade. Neng, tempat tinggal anu hade teh lain nu megah, Bu. Tempat tinggal anu hade lain nu megah, lain nu mewah, lain nu serba aya. Tapi tempat tinggal anu hade di mana di imah eta dibacakeun Al-Qur'an. Di mana di imah eta dibacakeun hadis, di imah eta diajak
diayakeun pengajian tentrem asup ka imah teh damai hate insya. Tapi cenah orang dia mah pala linter wios dites heula wios. Pala di mah siap dites. Lanjutkeun ayat ieu Bu. Al-Qari'ah. Pinter Masya Allah. Wadduha. Belah dia aja, belah dia. Amma yatasaalun. Cing dia baru siap. Qul huwallahu ahad. Panggampangna subuh eta, lohor eta, asar cing imah rada pondok, tadi mah rada panjang, imah rada pondok ini bang pondokna. Siap. Lanjutkan. Sodakoloh mah karek ayat pertama ke sodakoloh. Palingan dia tadi stresnya. Cing atuh neng belah kitu detik nih. Banyak aya sodakoloh azim. Ya Allah ya Karim. Geus sod naon ceuk? Dodnya nya sok atuh sod. Gelo. Banyak aya surat sodot. Karek manggihan di dieu. Lanjutna saeutik. Qaf. Astagfirullahaladzim. Majlis talim naon di dinya. Can manggihan qaf. Ya Allah ya Karim pahingan teu maju. Makana ngaji deu. Ulah kana HP wa. Besok tidur pakai sejedar HP deui HP do. Lamun ditataan kana game mah naon we game hiji naon? FF 2. ML 3. PUBG mah api-api. 4. Zeus. Asok ya judi. 5. Oh? Genep. Oh, 7. Top up. Ya Allah ya Karim. Gieu tisuk jedul we sejedar. Ya Allah, Bo. Tasik tos darurat anu namina kacanduan hap. Oh, gitu. Aya laguna gini aya laguna. Subuh muka HP isuk nyoo. Berang oge nyoo. Sore nyoo. Penting muka ngaji nadina wirid nadina apa nanya peng HP innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngapanya peng HP baca Al-Qur'an itu atuh bahkan nuju hamil pun sok diragap ieu beuteuh dibacakeun Al-Qur'an. Nawiru buyutakum terangan caangan imah urang kumaca Al-Qur'an maka Indonesia hayang merdeka hayang jaya hiji sok urang kudu baca Al-Qur'an nalika ibu nuju ngandung cagap di dinya bacakeun Al-Qur'an. Lain iman dibacakan lagu jeung lagu cikini terus kan atuh terus pedak jadi kena pedak error. Ganti sairna orang umat beriman muslim ganti sairna cikini orang iri hidupnya gak bahagia cikampe hidup capek kalau gibahin tetangga Cianjur ke Sukasari rajin bersyukur jangan banyak iri Sumedang sampai Palembang rajin sembahyang biar hidup tenang. Sawer atuh euy. Biasa masuk di sawer itu. Alhamdulillah. Nuju ngandung bacakeun Al-Qur'an Ar-Rahman. Borosot budak lahir jadi budak anu sok Solo iman dibacakan PUBG borosot budakna jago kana hat aya nu kitu
bacakeun Al-Qur'an. Budak ngecerik. Sanu age nong. Ibu, cerik kene. Sanu ayong. Ibu kene. Keseuleun si indungna. Di luhur. Budak kawas kieu budakna ya. Bacakeun Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Caangan imah urang ku baca Al-Qur'an. Mana imah nu kurang beli cangan baca Al-Quran aya opat. Hiji rahim ibu ya imah urang aya di alam rahim ibu imah nak bacakeun Al-Qur'an. Dua berosot air ke alam dunia imah anu dibentuk ku batu bata semen keusik eta imah nu kadua bacakeun Al-Qur'an. Tilu ya urang imah penghunina qalbun hate bacakeun Al-Qur'an supaya hate tentram tenang henteu gelis gelisahkan hate lamun gelisah mah mun keur galau mah eta teh kencang degupan teh semangat kan gitu mah. Tapi lamun keur tenang mah bu hate teh nyaman tenang adem si hate teh inna lillahi ya Allah betul tidak tapi lamun keur campur aduk kadang tenang kadang gelisah hate oge beda detakan teh maju dong maka anu kaopat terakhir caangan imah orang mana imah masa depan orang RSSSSS rumah sangat sempit sekali selonjor pun sulit rumah masa depan alias kubur siap acan ke kuburan KBG bakal maut bener tuh maut tidak ada konfirmasi tidak ada notifikasi sadaya jalmi bakal mati raja-raja mat presiden mat Pak RW mat ini nganoakeun Pak RW Ustad oge mat astagfirullah pamari mokor ceramah ditu Ustad oge paeh lain ka Ustad teh cok doakeun Ustad teh nu sae sa cing seueur duit nah cing seueur budak cing seueur istighfar istina ieu sabaraha kitu seueur salapon nabi oge opat dina Al-Quran ke opat maksudnya teh nabi mah salapon ya halo bacakeun Al-Qur'an tenang hati tenang mana insya Allah rakyat nama baca Al-Quran penguasa baca Al-Quran tenang insya Indonesia itulah Indonesia alhamdulillah ya Allah ya Karim benar makanya di mana orang gelisah ke Allah minta ya Rab tenangkan hati orang tenangkan jiwa orang tenangkan diri orang merdeka 78 tahun merdeka tapi orang masih gelisah kene ganoh gundah gulana berarti aya nu salah dina diri orang naon kadangkala cek anu ngariweuhkeun urang nu ngaredetkeun urang teh kahayang ngaleuwihan tina pangabutuh jeung pangaboga jadi aya kahayang ngaleuwihan tina pangabutuh jeung kamampuan kahayang meuli mobil tapi kamampuan dipaksakan atuh nganjuk heula 2 tahun atau 1 tahun can bisa mai digadekeun duit loba anu kitu teh betul maka urang mah hirup sederhana we bener ulah neangan anu ulah ripuh anu aya disyukuri ka Allah subhanahu aya ujian alhamdulillah Gusti ujian mah da lain laut lamun eueuh ombakan mah lain gunung lamun eueuh tanjakan mah kitu oge kahirupan lain kahirupan lamun eueuh uji tong sedih lamun mangih tanjakan sabab geus aya tanjakan aya pudunan ulah baga teuing bagea teuing lamun mangih pudunan sabab geus aya pudunan sok aya tanjakan ngalir we hirup mah insya alhamdulillah ulah iri ku batur geus meuri mobil urang acan iri cantang tuh nu boga mobil bagja cantang tuh bener mobil masa kali ngisi bensin ke 50.000 motor masa kali ngisi bensin bisa 5.000 perak 5.000 masih ece katingali balangsak nya 10.000 bisa hari mobil mah moal bener
can eta teh pajakna can kali itu kadina lamun lecet sakieu oge 100.000 200.000 kadang aya nu 1 juta. Alhamdulillah urang karek kabeli sepeda batur geus di motor ulah iri sepeda mah aya geuning kamari nu kamangkah make sepeda aya tuh. Oh cenah mah orang dieu lain. Oh sanes si Allah sugan orang dieu. Hayong kitu hayong. Kono sepeda mah sabaraha bulan nepi na teh? 3 bulan langkung. Ari urang daftar 30 tahun. Mending kana sepeda eta ge lamun kuat. Mun teu kuat mah balik deui ka Tasikmalaya. Nah, betul Pak? Wih handai syukur ke Allah Subhanahu bagja. Maka kumaha rumusna bagja? Hiji tilawatul Quran. Sok bacakeun Al-Qur'an, bacakeun Al-Qur'an. 2 naon penunjang urang bagja teh? Aqimus shalah. Dirikanlah nu ngaranna sol. Bapak-bapak sol, ibu-ibu sol, barudakna sol. Sebab naon tadi urang ge bakal mati. Cek aya laguna geuning. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Bapak RT, Bapak RW, tukang bubur. Aya tukang bubur? Tukang bajigur, Pak Ustad, ngadoakeun bisul sampai bisul. Insya da mati mah teu aya nu apal bisa wae bapak ibu ti heula abi tipengkeun atau abi ti heula ngadoakeun bapak ibu. Kamari aya nu maot, kamari abi ngisit ya nan sami kawas kieu di pabrik es. Wih ka rorompok teh setengah satu jam 1 digedor. Ustad kunaon? Ieu pun bapak kumaha? Jadi gaduh kanker hati, tos eungap-eungapan, mata tos poek. Tos teu tiasa ningali tapi napas masih kayak aya keneh. Nya, mah antosan, diantosan bapak pas dugi ka bumina, Bu. Eta mah ka bumina tos narangis, tos teu aya tos ngantunkeun. Ya Allah ya Karim, gampang ngantunkeunana. Tuh, makana urang kudu siap sih. Bisa wae ti dia tiba-tiba tunduh aya malaikat pencabut nyawa datang. Ari ngaranna maot mah teu aya konfirmasi. Nya cetuti wengi-wengi nuju nonton TV tiba-tiba di luar aya nu ngagedor panto. Suara naon tah? Bibir halus. Lain suara panto lain. Atuh cetuti teh sieun di pareuman TV-na dibuka pantona. Barawak datina triplek ditingali di luar teu aya sasaha dihandap aya surat edaran dicanak eta surat edaran kepada yang terhormat cetuti di tempat dari malaikat pencabut nyawa. Joya harap besok kumpul di lapangan dalam rangka pencabutan nyawa massal. Eta cetuti can nepi waktuna geus maot ti heula. Gebeg maot teu aya konfirmasi. Maka orang kudu siap-siap bisa jadi poe isuk maut buah-buah ayeuna maut maka sadacan bobo ngadoa heula ka Allah Subhanahu. Kumaha doana ya kumaha doana bismika Allahumma ahya wa amut wa bismika amut eta loba redaksina. Pokokna mah ngadoa ka Allah ya Rabb atas nama engkau abi hirup abi maut ya Allah, bismillah ya Allah, husnul khotimah di mana mautna husnul tapi geus maut engke ditanya naon nu ditanya pertama nu ditanyakeun nyaeta perkara salat subuh tararunduh, salat lohor masih molor, salat asar kalah medar, salat maghrib nonton aya deui aya isukan salat isya na kasur busa, tahajud diselimbut, salat duha kalah balanja kumaha rek asup surga. Betul tidak? Maka salat laksanakeun. Imam salat maghrib 3 jajar, isya 2 jajar, subuh 2an ngajajar. Sol
Jangan salatna sok khusyuk apa sok malawung? Ece salatna sok khusyuk apa malawung? Geus madep ka kiblat. Sholli salat subh. Allah Gusti popoyan can dijaitan. Asin can ditutupan. Lain ikhlas kalau ka asin can ditutupan. Sok aya kitu malawungna sok. Maka mulai teh khusyukkeun dina salat sabab naon? Qad aflahal mu'minun. Can kompak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bagja jalma nu beriman di mana salatna khus. Maka Indonesia hayang bagja, hayang hebat, hayang merdeka kudu sarol. Adapun perkara fikih mah beda-beda, silakan mangga teh teuing. Bener apa henteu? Insya alhamdulillah. Geuning ka dituna aya sepohon kayu lebat bunganya walaupun hidup tahun bila tak sembahyang, walaupun hidup bila tak sembahyang. Salat pakai suara anu hade kawas tadi nu maca Quran Qoriah hade suara nante. Makanya dipraktekeun. Wih ka bumi suamina qori dibuka pantona manggil bojona suara na hade. Ima suara gerebek manggil ngaran mimin ka dieu. Doraka ya. Kan dia sakadeng fang nyandakeun hayhayb. Tuh. Qori suara indah. Kan ka Mekah ge kitu. Di Mekah aya Syekh Sudes. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Eta bojona jago Qoriah di dapur keur masak dijawab ku bojona. Kehola sakedangan keur masak po asin safaq. Ya Allah ya Karim. Asin saf dilanjut kun teu kitu da keheul keur masak dipanggil sok antu cokot ku sorangan dorah kudu hati-hati tina salat nimbulkeun hati-hati sabab laun jalma nu salat eta ciri jalma nu bertakwa. Masya hati-hati di imah hati-hati murang kali barudak hati-hati kanu jadi kolotna cinta ke jadi orang tua cinta kanu jadi kolot kudu cinta sabab naon cek Nabi innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Iya Allah mengharamkan kalian doraka kanu jadi orang tua. Maka barudak kudu cinta kanu jadi kolot kanu jadi indungnya. Cek rumah irama kumaha? Hei manusia hormati ibumu dan melahirkan biasa nenek lah ya, biasa nenek lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, Gusti Is, lanjut ya lanjut. Hiji, lamun hayang bagja tadi kumaha? Baca Al-Quran. Dua, lamun hayang bagja dirikan salat. Tilu, lamun hayang bagja kade urang kudu sobar aya dina hate tia sab aya ujian sabar, aya masalah sabar, aya perkara anu nyentuh kana hate sabar kawas wirid. Bapak sok nguseup tara Pak sok nguseup Pak nu ngeunahna dina nguseup teh naon Pak? Oh kurunyudna eta dialungkeun tuyu da lain perkara laukna cok. Makanya ya bapak-bapak anu 2 jam 3 jam kuat eta musuh. Bener apa ente?
Sabab naon? Perkara lauk mesti dibeli di pasar. Betul Pak? Loba di pasar ge lauk mah. Bener. Di warung cemimin gak aya lauk mah. Ayanya. Lung, tuyung. Kurunyut. Tah, kurunyut dah eta anu ngeunah dina ngos. Perkara lauk bisa dibeli di pasar. Kitu oge jeung salat. Kitu oge jeung zikir wirid. Dina zikir wirid lain perkara ucapan nana, salat lain perkara gerakan nana, tapi anu ngeunah dina salat kurunyutna. Anu ngeunah dina wirid kurunyutna. Naon kurunyutna? Geus nyoy kana hate beunang ka dieu. Lamun geus beunang maka ngarubah tingkah paripola. Ucapana bener, paningalina bener, tingkah lakuna bener. Betul apa tidak? Betul tuh, masya Allah. Jadi lamun orang la ilaha hujamkan ka dieu kana hate. Nah hate teh tempat orang teh singgah di dieu iman, diasah di dieu teh digosok ya iman, maka orang di dieu bakal bener sabab geus ngurunyut kana hate. Benar? Sekali deui. La ilaha. Citari. La ilaha. Sekali deui. La ilaha. Asah ieu lamun geus kaasah hatena ka dieu bakal cerdas, jiwana bakal sehat, Indonesia bakal maju lamun masyarakatna hatena cerdas. Da ieu mah kumaha tuh? Hate teh hayo we diasupan virus, diasupan naon? Naon virusna? Iri dengki ka batur, aya ningali cenok henteu seuri suudon, ih sia sombong kempesan beuteungna. Oh ya, ieu ya, asa aya sombong ayeuna suudon sok. Oh, ulah iri ka batur. Batur meuli kulkas, euceun nu panas tirisna. Batur meuli motor, euceun nu ngobulna ya. Maka ulah irikeun bae. Ulah hayang siga batur. Teu bisa jadi batur oge teu geunaheun ku dirina. Urang mah syukuri we naon nu aya, alhamdulillah. Bersyukur ke Allah atas nikmati Allah subhanahu. Tinggali Indonesia, masya Allah luar biasa. Orang serta pakur bu, caunya, tina cau we cau teh seberapa macam cok? Hiji cau naon? Oh, cau nangka. Dua, cau muli mana sancretnya? Tilu, raja bulu. Ayo raja bulu, buluna nu kumaha eta? Hidup, naon deui Pak? Cau naon deui? Pertanyaan, eta cau bisa melengkung, aya nu lurus, aya nu koneng, macam-macam rasana, kusaha dikitukeun. Kusaha dikitukeun? Naon buktina ku Allah, da geuning jalma mah wah anu sugan ayeuna ngarancang eta cau, sugan ayeuna dirancang heula, ieu mah cenah bengkok, ieu mah panjangna 2 meter. Aya nu kitu teh? Boro-boro nu kitu diri urang weh tingali ieu bulu dipasangkeun kusaha. Manusia yang memasang-masangkan, maka lamun orang hariwang kene, lamun orang gelisah kene, can yakin ke Allah, berarti tadi hatena can nyantol, can nyoy, can ngurunyun, can naon? Kembali monyong atuh, can naon? Ngurunyun. Supaya ngurunyun kumaha? Aya opat carana, opat aya sabaraha? Diapalkeun. Hiji tadzakur, kadua tafakur, katilu tadabur, kaopat tasyakur. Hiji lain kadapur cik, kadapur tadzakur, orang sudah mah hese nyebut da teh, ari da teh da deui Allah di waswisupi ya. Cik, baru za. Nah, selidah dikalikan. Za. Hiji tadak, wihande. Hiji, 2, tasakur nomor 4. Tuh baru kadang-kadang 2 naon? Tafakur. Nah, nu kadua huruf anu susah ku orang Sunda teh fa. Fa teh pak deui. Maka kudu dilatih, Cuk. Fa. Tuh manggil salaki teh kitu. Fafa. Ya Allah, bebeb, ini mah naon manggilna? Besti. Ayangku. Latihan.
Faku fayung. Jadi dua tilu. Ujungnya kudu hadir. Nah, sekali deh. Faku fayung. Ngarelon. Begitu diturutan. Berarti usahanya gelo cenah. Begitu. Halo. Dua tafak, tilu turunkeun ka handap. Tadabur naon? Nu kaopat baru tasyakur. Sok, siap. Hiji tadzakur, nu kadua katiluna kaopatna hiji kaduana tafakur sanes kadapur tafakur fa ngecret siapa hiji kaduana katiluna kaopatna hiji kaduana nggak usah capek hiji tada zikir lisan orang zikir ka Allah subhanahu. Dua naikkan ka luhur tafakur mikir sabab di Al-Quran ayat 48 kali kata berpikir diulang ku Allah 13 kali kata disindir afala tatafakkarun. Nah anjeun teu berpikir hayu urang mikir eta luar biasa ciptaan Allah subhanahu. Endah pisan betul. Tilu tadabur nyoy kana hate di dieu baru orang mentadaburi nikmati Allah tingali bu langit katingali langit poek mongkleng teu katingali tapi lamun burang sabab ayana naon aya Allah anu nyiptakeun matahari sehingga nalika urang ningali ka luhur teh aya matahari berarti aya saha aya nu ciptakeun saha Allah berarti mulai ti ayeuna hayu ulah gelisah wae ulah hariwang pasrahkeun bungkus serahkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi bil balik mako terus kan atuh hai kurang kompak sekali ya Rabbi bil Mustafa balik mako wa filana mama boya wasian karami ya Allah nu maha suci pasihan arto sapeti amin gitu kanggo modal naik haji sesana kangge kawin cinta rek kata amin kan ya Rabbi bil balik mako wa filana mama bo ya Allah nu maha agung pasihan arto sakarung amin kanggo modal ngawarung sesana kang amin ya rabbal ya Rabbi bil balik mako wa firlana lamun ngaji kudu jempe ulah ngoprek HP komo lamun bari sare bisi diteke ku paer ya Rabbi bil balik mako wa firlana mun disamper ka pangajian eta ulah loba alesan cenah mah nyeri sampean padahal hayang tiktokan ya begitu ya oco ayo urang ngaji angke ulah keur nyeri sampean padahal hayang tiktok di dia sekaya nu tiktokan ya oh itu tuh raja tiktok aya di dia tuh katingali keur udud hebat non ngaranna non hebatnya tiktokan ya Allah teu naon ari tiktokan jang kahadean mah teu nah ari tiktokan ge aya artina bu tiktokan tinggalkan kemaksiatan tonjolkan ketakwaan iya alusnya ada orang gak aya atuh ya aku nanya tinggal Ustad anti galau muka atuh ya aku like atau follow YouTube na aya produk siap warga Sukasari tidak pernah iri tapi suka surak seri sorangan melo berarti iya tiktokan Facebook osok Facebookan
aya singkatan anak ojo Facebookan teh naon? Facebookan pentingkan selalu membuka Al-Qur'an. Betul? Betul. Lamun YouTube eta tina bahasa Arab. Naon bahasa Arabna? YouTube taba yatubu YouTuban. Eta. Ari taba yatubu teh naon? Tobat. Makana lamun ningali YouTube kudu tobat. Bari kieu ningalina. Udah ini mah loba anu arane tiung di pepereket anerok merecet. Luhur ditarik ke handap dada katingali. Atuh ditarik ka luhur bujal katingali. Aya nu kitu aya? Gusti. Wah, nama tempat anu aman, kadada harek olahraga, kaditu lain olahraga kalau olah mata. Ya Allah ya Karim, tapi di dia mah aman, alhamdulillah. Insya Allah ahli surga. Teu berat-berat ka surga mah. Naon seuri ka batur, ngabahagiakeun batur, tapi surgaeun, betul tidak? Kan gitu cek hadis Nabi kumaha la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Moal asup surga saacan anjeun berim tadi disebut beriman saacan anjeun saling mika cinta mika deudeuh mika nyaah. Betul? Lain gara-gara duit Gusti nu Maha Agung. Betul? Gara-gara duit dulur jadi batur jadi dulur gara-gara aya duit mah ngadareukeun eta teh batul abadiah. Aduh duit mah ngajorong. Bener. Eta orang dulur di dieu disatukeun ku hate rasa urang mika cinta. Surga mah teu berat-berat. Salat oge lamun teu bisa berpuluh-puluh mah cukup 2 rakaat. Sunatna maksudna teh dari lohor asar magrib bisa mah geus ditentukeun. Tahajud kuatna 2 rakaat keun wae asal istiqomah. Betul? Jadi hiji lamun hayang bahagia urang hayang ka surga Indonesia merdeka hiji kudu naon tadi? Baca al-2. Lamun hayang bahagia dirikeun sol 3. Tah nu katilu kudu sabar. Kan di Quran jelas wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah bakal nguji ka urang kurasa sieun dina hate urang salaki diuji kuno jadi istrina. Kumaha ujianna? Ari istri teh Bu mar'atun, ari cermin mir'atun. Maka Pak wajar lamun bojo bapak teh ngaca do. Rek undangan ngaca heula. Rek pengajian ngaca. Aya mobil ngaca. Aya HP api-api weaan padahal keur ngaca. Bedak 8 toko diterapkeun. Ya. Aya cai rada heran nginum ngaca. Makana wajar anya rek undangan aya nu kawinannya ojoknya nikahan putra ibu nikahan. Saha nu paling kandolna bedak? Paling kandol bedak saha? Cemimin? Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu kan nya salaki mah geus ka Bandung ieu mah di kamar keneh jieuan keneh. 2 senti kandol lagi atuh ceuri kersungkeman retak atuh bedakna teh taplokan deui we. Bener. Mar'atun istri mir'at istri mar'atun cermin tadi naon mir'atun sangkut paon dinya maka naon para ahwat para cewek para perempuan kudu pandai bercermin pandai naon ngaca diri geus ka mana ieu tingkah laku taat ka suamina apa acan ieu mah ongkoh hayang dipuji tapi awak bau tarasi ditangkap ku suami kalah bau sarap dalapan handapna bau kalbanak beparfum suami ulih ka bumi dibuka pantona parfum ibu semerbak sabab di luhur di kahanap parfum hungkul. Kalekna Rexona roll on wangi semerbak kan enak dibuka suami muka pantot teh lihat ibu tersenyum wangi semerbak mencium etap wangi parfumna bahagia hati suami. Ibadah apa tuh? Ibadah bagja tuh baga jadi ulah jauh-jauh neangan ka bagjaan teh teu kudu rumah bertingkat teu kudu mobil anu mewah teu kudu motor tapi naon di imah aya ketentraman ketenangan. Di mana menangna nya eta bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kan deh
Subuh. Waduh. Dia subuh siap kan subuh siap. Oh coy di dia. Baik. Insya Allah anjing lanjut deh aya acara bu. Biasa ya gini Agustusan punya surah acara. Surah acara itu biasanya loba amal. Amal. Mun loba amal karek loba doa. Tapi memang orang teh butuh doa. Karena duit wae. Amun geus loba doa kagerek loba dunia. Belum tentu duit mah aya. Katingali da wajahna ge. Ceu, halo. Aya 3 aya 3. Hiji tani, 2 tukang dagang, 3 PNS. Mana nu bagja? Tani, pedagang apa PNS? Oh? Cius? Mianta. Mie ayam, mie tok. Hiji tuk apa? Hiji patah, 2 tukang 3 penasaran nanya ka tani, Pak, kumaha cep? Kumaha rasana jadi petani? Oh, cenah cep jadi petani teh ripuh. Geuning ripuh. Nah ripuhna kumaha? Oh, jadi petani mah kudu ka sawah unggal poe kapanasan kahujanan, bobolokot ku kesan, bobolokot ku hasilna cantang tuh mundel, komo lamun aya hama, komo lamun hujan wae, atawa kemarau, geuning aya kemaraunya, ayeuna nya kemarau panjang. Ripuh cep jadi petani mah. Saha atuh nu bagja? Eta cek tani. Tuh, tingali nu bagja mah tukang dagang. Nyalahkeun tukang dagang. Nya bener tidak? Kumaha ngeunahna tukang dagang? Tukang dagang mah cep unggal poe ka pasar. Unggal poe ka toko, moal kahujanan, moal kapanasan, menang cuan. Ngeunah jadi tukang dagang mah. Betul apa tidak? Enak ke jadi tukang dagang? Belum tentu. Nanya ke pedagang, Pak, kulancep, kumaha ngeunah? Jadi pedagang teh ngeunah apaan tuh? Eta dijawab ku tukang dagang. Cep ripuh. Eta ripuh deui. Tukang dagang patani tani ngeluh, pedagang kumaha cek pedagang? Ripuh cep jadi tukang dagang mah. Can mikiran modalna. Can lamun aya hutang kudu nutupanana. Can datang teh ece-ece ngaranna teh cenah mimin cenah euy. Datang eta mah ngan saukurna nya hungkul. Ieu sabalaha, ieu sabalaha, ieu sabalaha. Meuli mah henteu. Saha cenah? Cenok atuh lagi. Aya nu kitu aya? Meuli mah henteu ripuh. Jadi tukang dagang mah cantang tu atuh ruuntung kalah loba rugina. Ayeuna geudingnya pedagang-pedagang naon? Hayamnya ditinggali di ditu mah di barikunan eta hayam teh. Ya Allah, can ayeuna hargana naik. Bingung. Terus saha atuh Pak anu bagja teh? Eta cek pedagang. Tuh, anu bagja mah PNS. Saha cenah, Cok? Kumaha bagjana eta PNS? PNS mah ngeunah. Gering aya askes, lamun geus pensiun aya naon? Pensiunan. Ngalir terus eta honorna sanajan teu asup kelas tapi terus ngalir. Bener apa ento? Penasaran nanya ke PNS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kumaha kulan? Kumaha jadi PNS teh? Ngeunah apa ento? Eta cek PNS. Acep jadi PNS oke ripuh. Eta ripuh deui wae. Ngarahuh. Jadi patani pedagang PNS ngarahuh. Kumaha Pak eta teh ripuhna teh? Atuh jadi PNS mah ripuh. Hasilna honorna sakitu-kitu wae. Can lamun ieu sertifikat disakolakeun ripuh bayaran hutang. Can lamun ieu urang mah ngandelkeun ngan seukur THR hungkul mun teu sakitu-kituna. Tuh nu enak mah tani eta cek PNS. Kumaha enakna? Tani mah wah lamun geus aya panen hasilna bertonton. Terus hiji deui saha? Pedagang, tukang dagang. Jadi PNS malah nyalahkeun ka oge jeung pedagang. Kumaha pedagang enakna? Aya mundalna. Di mana rek lebaran? Eta teh mare mah ari urang mah nya kieu keneh, kieu ken. Aya tuh bingung kan orang teh. Gening tani ripuh, tukang dagang ngeluh, PNS ngarahuh. Joles nu bahagia teh saha? Jol aya sorangan, teu mikiran baju. Buukna acak-acakan, cungar cengir sorangan. Teu make senar, sigana ieu anu paling bagja teh beda surasut. Ditanya, "Pak, ari anjeun saha?" Nu gelo.
Ah mikir, maknya orang kudu bahagia teh kudu jadi nu gelo heula. Ya Allah ya Karim. Jadi saha nu bagja teh, Pak? Nu gelo. Bari ningali ka dieu nu gelo. Nu gelo. Emang aku mirip nu gelo. Ternyata nu bagja teh nyaeta orang nu tani bersyukur. Kumapa jadi tani? Alhamdulillah cek jadi tani mah hayang suluh tinggal ngalah, hayang cengeng tinggal mat, atau hayang cau tinggal nuar. Alhamdulillah. Nanya ka pedagang, kumaha jadi pedagang teh Pak? Rasana ngeunah jadi pedagang mah alhamdulillah. Kumaha ngeunahna? Jadi pedagang mah lamun hayang beas tinggal nyiup, hayang enog tinggal mawa, betul? Kumaha jadi PNS? Alhamdulillah jadi PNS mah geuningan jadi PNS mah meskipun segitu-gitu disyukuri tetep. Eta jadi jalma anu bagja teh jalma anu bersyukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siap bersyukur siap. Gaduh acuk hiji alhamdulillah. Boga sendal hiji alhamdulillah. Hiji katu unggul bae slogan. Boga calana hiji, boga mobil sabelah, alhamdulillah. BPKB-an. Boga motor reot, alhamdulillah. Imah reot, alhamdulillah. Pabajikan peot, alhamdulillah. Nituna naon, alhamdulillah. Salaki kenyot. Ya Allah ya Karim. Eta bersyukur, betul. Lamun bersyukur nyoy kana hate kurunyut maka bagja didinya. Maka nu terakhir nu kaopat urang kudu bersyukur kana nikmat Allah Subhanahu. Sok bebarengan sebagai penutup lah. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka sekali merdeka tetap kita tetap kita tetap kita teng dung. Alhamdulillah merdeka siap. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, Allahu Akbar. Indonesia jaya, Allahu Akbar. Sukasari merdeka, Allahu Akbar. Baleunghar, amin. Calenghar, amin. Budakna soleh tersoleh, amin. Rizkina berlimpah, amin ya robbal alamin. Matakna opat tadi kudu dilaksanakeun. Hiji baca Al-Qur'an, 2 laksanakeun sholat, 3 sabar, 4 bersyukur. Hiji naon? 2 3 sabar, 4 sabar gitunya jeung syukur. SS syukur jeung sabar. Atos ieu atos. Geuning ngaji mah leuwih ti sajam teh tararun, parareg, cararap, gararet, hararet, hari ngaji mah mending pondok asup kabehanana daripada panjang tapi setengah-setengah ngaji. Nah yos nenen deui. Bismillahirrahmanirrahim. Tiis ucup. Mudah-mudahan orang disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh painten tina acara ieu intina ku Allah dipasihan pahala ti sabar sobarna Bapak Muyah Ibu calik di dia. Indonesia berjaya, Indonesia berkah. Yuk sadaya. Allahumma shalli salatan wa sallim salaman taman ala sayyidina tanawil qadar
wasbib fi kulli lamhatin tasin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita sebenarnya ayat door press. Sana yang door press. Nah, saya cuma mimin. Oh ya mimin, oh ya. Mimin sarang mumun. Salah kina mimin. Mangna maman. Jadi mimin mumun mimin maman. Kadituna mon. Sakeluarga kabeh. Oh ayah bapak maman. Masya Allah. Maman Suparman. Main sepak bola. Sepak bola Pak? Oh alhamdulillah. Sehat selalu. Mana gede seorang. Tanu ya tanu pang harupna tah nu tah. Ujang gede jang. Sagede jang. Buru kali waktu bisi kiamat buru. Siap jang gede jang. Siap. Kita panggil, dia. Siap. Ulah loncat bisi gempa bumi. Siap. Boro sebagai penutup ya jam 11. Sok ingat. Ya. Ya, siap. Ke dia. Siap, dulu. Siap. Sana Mina. Egi. Oh iya, Egi teh. Anu kamari ya. Oh, coba. Anu Pina ya. Jadi dia ngabunuh Pina. Nya ka dieu teh kan. Dikorbankeun. Cita-citanya ada Egi. Duka. Jadi polisi. Koruptor. Nah jadi koruptor cita-citana. Nah cita-citanya polisi. Namun jadi polisi di kelas ulah tidurnya, mungkin jadi polisi tidur. Cing, kita sela jadi polisi mah. Siap ra? Hormat ra? Hormat lainnya ngir. Itu kira hormat ra? Yang mah lulus jadi polisi nah siap. Bisa surat surat Al-Ikhlas? Sok baca surat Al-Kafirun. Baiklah, Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyan. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Hadiahna aya dina kantong Doraemon. Nah, tinggali kosong. Nah, kosong. Tuh ya buka di dinya. Buka. Tinggali ka dieu. Buka. Kotak aja. Buka tuh cing tamat. Polisi sedang membuka. Kosong. Mau. Kosong. Mau. Gitu geus balik deui. Nah. Siap lagi. Tutup lagi. Siap, cek lagi kieu. Bim salah Mim. Polisi mah kudu tegas atuh. Bim salah bim gitu. Abah kata brak. Abah kata brak. Abah kada brak. Ayaan. Oh, kene. Yuk. Bau jengkol. Keluar, kosong. C, ada hati. Satu hati untukmu. Ada lagi satu lagi. Semoga mantan Can. Ini sebagai hadiahnya cik. Tapi jadi kodok. Ayo tinggal ikut atuh. Mungkin ya 20.000. Tepuk tangan atuh.
Udah nu keluaran 20.000. Nah, nya 20.000. Ieu jang Egi modal jang bisa jadi polisi. Amin ya robbal. Amin. Mangga canak ka buminya. Mana Egi? Kepaingan tadi hayang jadi koruptor. Di mana Egi? Oh iya. Nyelepet. Lu bapak mama ka dia. Bapakna aya di dia. Saya, mana? Main nyokot wae. Lah itu can disahkeun. Nah, akhirnya buat Egi cing selamat dunia akhirat jadi anak soleh. Ya, siap? Allahu Akbar. Bos, ya, kempesannya. Tepuk tangan heula. Oh, ini ngacelang hiji kana. Tos gitu heula ya. Ya Allah ya kali. Mudah-mudahan barokah sadayana. Dina wengi ieu dina suasana anu luar biasa cerah, dina anu makom anu mulia ieu cing barokah uih ka bumi cing salamet. Cerak doa mah kae lajeng sakedeuna urang tutup pungkas ku doa sadayana mangga diangkat pananganna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya rabbana jadikan wengi ieu ya Allah barakah kamu abdi sadaya. Kampung iya desa iya cing barakah ya Allah, dilimpahkan rezekina ya Allah, digampilkan segala urusana anu seueur hutangna ya Allah, muga muga laluna ya Rahman ya Rahim gampilkeun kamu mayarna ya Rahman ya Rahim birahmatika ya Rahmin soleh solehkeun putra abdi sadaya ya Allah, sukses dunia kali akhiratna ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, hapunten nu kasuhun ieu nu tiasa didugikeun dina wengi ieu, pilih ayat carios nu teu sapat godos, pilih ayat carita anu teu kaarti sareng sajabina, hapunten nu kasuhun mugi barokah sadayana ditutup ku doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ria Irawan Elvi Sukaisi. Cakep gitu Ria Irawan Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.